Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama syifah wa wa'ada ilaih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ad'ullaha biqaulihi ta'ala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan bi dzikrihi, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Malah ayah bakak. Wabil khusus Al-Mukarram pun guru di Pondok Pesantren Palih Kulon, namanya panginten Bunda masih antau sia ka urang sadayana. Sebenarnya boleh cerita kita panggung tadi macam teh. Beda baheula sok ka dieu teh da leung lecek kana baheula mah. Jaman sim kuring 84 sok amang ka dieu da emang aya alit keneh gitu. Mun keresan nuju hajat pangersa kasepuhan di dieu anjeunna nuju di daerah pada nyarek cenah. Pada nyarek teh mana? Sore teh pada larang kan. Ayeuna di dieu jeung alhamdulillah. Para guru-guru urang sadayana mudah-mudahan paos yuswa bari kaayaan sehat wal afiat. Anu salamina teu bosen-bosen nyanak ka urang sadayana kana jalan nu kinten menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan anu aya di lokasi nu hadir nu teu hadir nu sami kusim dihormat, mudah-mudahan janten pamimpin urang sadayana ti nu alit nepi ka nu ageng, ti lurah nepi ka RT, malah nepi ka jabatan nu pangluhur-luhurna, mudah-mudahan salamina ayeuna taufik sareng hidayah ya Allah Subhanahu wa taala nyanak kana jalan anu menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan mudah-mudahan nu janten kampung urang sadayana, desa urang sadayana, khususna painten Jawa Barat, umumna pisan Indonesia sing janten baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Jamaah pangaosan, ibu, bapak, hadirin wal hadirat, para pemuda, pemudi, santriawan, santriawati nu sami hadir, anu sami kusim kuring pihormat, mudah-mudahan sadana ku Allah dimuliakeun, kalian mudah-mudahan anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
keluarga besar kasepuhan simkuring nu gaduh maksad dina ieu waktos dalamun lain kadulura malikeun ngonang mah atuh da jauh di Sukabumi teh lain Sukabumi kota kampung di Sukabumi teh dugi ka Rorompok teh ibu 75 km. Rumah tangga ngaranna ge diajar urang elmuan dina ieu peuting ku urang sadayana urang ngaduakeun mudah-mudahan tadi oge sing sigah rumah tangga nu janten Nabiullah Adam alaihi salam ka Siti Hawa oge mudah-mudahan sing janten rumah tanggana nyutak ka junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang judulan ieu pangaosan ameh teu aprak-aprakan ka ditu ka dieu judulna teh sugana ingin kana judul atuh pan balik teh tadi teh naon ustaz teh suka meeting ngajina teh teuing teu nyaho kitu aja na ngaji mah ieu mah emut-emut kana judul ya Bu judulna ieu pangaosan teh warisan nabi naon cenah warisan nabi sabab sagala rupi aktivitas perilaku lain ulama wungkul warisan nabi teh pelayan hadis al ulama warasatul anbiya cenah kitu ulama warisan nabi padahal perilaku urang teh sadayana oge warisan ti Kangjeng Nabi. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peting ulah waleh bisina kaburu pae buah popo buah kopi buah kalayar di sepan ulah poho kasalaki malam Jumaah purah ngekepan bantuan atuh malam Jumaah unggul Nabi urang tingali we kirang langkung aya 4 poin ketika rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng garwana Siti Aisyah hiji waktos ngadongeng heula resep ngadongeng hiji waktos Siti Aisyah bade bobo apa hari pangantin mah identitasnya kena HS Pak entah ulah hilating tadi di Cina ngawe anak ya udah mual udah jam 12 kudu balik gitu Pak nggak sayang HS ya jam 11 kirang saparapat insya Allah aja dina hiji waktu Siti Aisyah bade bobo izin ti Rasul gitu Pak ejal istri solehah mah rek bobo teh minta izin heula meureun pangarasa abdi bade bobo ti payun begitu ku Rasul diizinan mangga ngan samemeh sare ieu kupikeun heula wasiat ti kami cek Rasul coba ibu lamun arek sare sok minta izin heula ti cara ge tah ngajawab deh belah dia yang dekat tarik tuluy ibu naros eta lamun memeh sare sok diwasiatan heula teh ku cara oge ah bisa oge nya wasiatan atuh Rasul ka bojona hiji saur Rasul Aisyah mangga teh teuing bade bobo ti payun kami rek mangkat ke masjid ngan memeh sare hiji maneh wayahna kudu maca Quran heula satamatan 30 juz kadua wasiati kami cek Rasul manjen memeh sare wayahna kudu menta hampura heula ka sakabeh jami'il muslimin wal muslimat katilu
memeh sare wasiati kami wayahna maneh kudu menta syafaat heula ka sakabeh nabi ti mimiti Nabi Adam nepi ka kami. Kaopat wasiati kami mun maneh rek sare wayahna kudu ngalaksanakeun heula haji jeung umroh leos Rasul ka masjid. Eta rek sare ngalamunan bu kan BTW jana ge arek izin sare ti payu samantawis memeh sare kudu ngalaksanakeun 4 poin nu kahiji cenah kudu maca Al-Qur'an memeh sare teh 30 juz osok ibu Tara sabaraha juz atuh memeh sare maca Aisyah tadi bika ngalamun rek maca Quran tamat sigah kumaha rek sarena kumaha pamureun 30 juz lain waktu nu saeutik upami pangarsa sok maca Al-Qur'an 1 juz itu 30 menit laras tamat 1 juz upami sajuz 30 menit kali 30 juz berarti kerang langkung 15 jam. Kalau zaman jak kudu nake 30 juz. Rek ditamatkeun ti juz ka hiji para tepi ka 30. Tuluy lamun menta hampura ka jalma muslimin kudu dipapai beunang kitu. Ngalamun nepi ka ngalamunan eta nepi ka datang Rasul ti masjid teu acan goledak keneh sare. Cok Rasul teh lain rek sare ti payung mun basa urang mah kitu. Geuning eta masih keneh gugah. Kitu ari Rasul mah bahasana tara robah pan. Beda jeung urang salaki jeung pamajikan teh mimiti we hade bahasana teh boga anak hiji mah jadi bapak tuh sia geuning cenah belaan boga anak hiji mah jadi inung tuh mimiti mah bapak maneh inung maneh ka ditu teh tunggunan di bapak sia inung sia padahal Rasul mah didikanana nu disebutkeun warasatul anbiya teh ti mimiti pruk nikah nepi ka dikantunkeun teh bahasa teu robah mun mimiti